Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulah loba nu dibaca iwati sholawat eta abah amanat baik. Sabaraha baca sholawatna 4444 tuh silahan sakumaha tuh 8 poe 4444 ulah henteu eta bagi sholawat nu bagusna sholawat munjiat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin la tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat. Lamun pakai doa tunajjina biha ulah ditanyakeun kok kitu geus kitu ti guruna. Lamun urang wirid Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin la tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyi'at tarfa'una bihi innaka 'ala darajati tuballighuna bihi aqsal ghayat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat ala alihi washabihi fil mik. Nah lamun doa Allahumma sholli sholatan make kamilah Allahumma sholli sholatan tunajjina biha ti dituna kos kitu. Nah ketika kula nanyakeun ka Abah aya rahasiahan rahasiana panjang kalau mundur kurang ngaji torikoh kayak di bejaan ngan kitu beta macana oh besi kamari ge aya Kiai ti Garut nanyakeun ke cenah Kiai lamun wiridan sholawat kok bihi lamun doa biha kumaha sih maksudna hayang dijelaskeun kula dijelaskeun Kiai oh kaharti nyana. Jadi lamun doa Allahumma sholli sholatan tunajjina ulama kalau sholatan kamilatan doa Allahumma sholli sholatan tunajjina biha jamil ahwali wal afat. Tanda aya guruan tah lamun urang ngadenge di mana bae di Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur di luar negeri. Mun aya nu kos kitu tah doa. Atuh mah wiridana kos kitu. Ka sadunya teh sadunya. Berarti boga guru. Lamun teu kitu berarti teu boga guru. Sadunya kitu kabeh. Gerage nu boga guru mah. Urang ngadenge di Cirebon, kitu pasti. Ngajenge orang Jawa Timur gitu pasti. Tah ieu ge kukula dibejaan supaya jelas. Pemangna doa Allahumma sholli sholatan tunajjina biha min jamil awtan dasar. Mun wirid Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam. Nya wirid sanajan teu ka Madinah di imah bae wiridkeun tah saminggu 4440 Masya Allah cenah teu kuat ke 444 sedang masih kene loba mah 44 masih kene opat ditakol sih kowe teu kira-kira teu tereh paeh make opat keneh bae Allah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kadeudeung jeung kanyaah kadieu kapun alok maka simkuring sakumaha tadi hiji tentang kepesantrenan nomor kedua tentang keberangkatan ka tanah suci coplok-coplokkeun geura dina hate teh deka Mekah mah kata'alukan terhadap selain Allah sabisa-bisa urang abeh urang disambut di ditu menjadi tamu Allah bener-beneran. Mun dibahas aya haji syariat, aya haji torekat, aya haji hakikat. Jadi lamun urang ngabahas tentang haji panjang geus sakitu bae. Aya haji syariat, aya haji torekat, aya haji hakikat. Bakal kadeuleu jeung katempo engke tina hiji-hijina golongan. Tah sanajan urang babarengan di Mekah engke lirikanana nu hakikat ngalirikan nu hakikat deui ke bakal loba anu ngajak senyum ngajak seuri jeung berbeda engke ngalaksanakeun tawaf jeung saina aya ka modelan mun urang di thariqah nu bakal senyum seuri jeung nu ngabatur jeung urang sagolongan eta. Lamun urang di syariat atuh biasa. Malah di syariat mah kuari sai ge kuari Indonesia Raya kan nya. Doana bener teh.
Indonesia Raya segala Garuda Pancasila ngisi-ngisi negara bae nya kuduna mah doa bae kulawan haji Indonesia Raya. Seperti etalah lalakon haji ike irah deui kurang dibahas kos kumaha haji syariat, kos kumaha haji tarekat jeung kos kumaha haji hakikat. Eta macemna tilu dicukupkan sakitu inti nama berenang nandek menuju ridho Allah urang ge sarua menuju ridho Allah jeung meureun butuh doa atuh urang ge butuh doa yuk urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.